pemirsa, beki dieu beki maju zaman teh pemirsa, segala rupa divideokeun, segala rupa dijaradikeun konten, rek aya rek eueuh nu lalajonna kumaha engke, nu penting syuting upload dina sosial media. Lamun hayang terkenal upload dina TikTok, dina snack video. Lamun hayang terkenal, lamun tujuanna rek terkenal di dinya uploadna. Lamun tujuanna hayang jadi duit, hayang menghasilkan cuan tina video, karena YouTube uploadna. YouTube mah per detik ge dihitung jadi duit, aya iklan jika TV. Dari TikTok mah snack video nu ningalina jutaan ge anger, mau jadi duit dibangkur jadi tenar hungkul, capek nawe nyeun naon narasi, capek nyeun konten, segala rupa kudu dipikiran tapi tidak menghasilkan cuan. Ieu mah saeutik wae informasi nyaah kuota euy. Lamun tujuan para pamirsa nyieun video teh yang terkenal, lompatkan kana TikTok, kana snack video. Da eta mah video mah khusus keur terkenal hungkul. TikTok jeung snack mah lamun hayang jadi duit mah kudu daek live karek jadi duit kitu ge asal aya nu nyawer. Lamun eueuh nu nyawer mah nya beak we kuota da teu diitung. TikTok mah teu jiga YouTube, YouTube mah pan diitung per detik. Arek tina video, tina live komo leuwih HD. Ari YouTube mah kitu tah informasina. Lamun tujuan nyieun video teh hayang terkenal kop upload dina TikTok. Lamun hayang jadi duit dihitung per detik nah upload tah dina YouTube. YouTube mah nyaan menghasilkan, da geuning nyieun video teh lain sebatas hiburan hungkul sebenarnya mah. Aya embel-embelna terpercaya. Ieu mah hiburan we sama kararesel pret. Tung 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 mah duit. Maruk upload video teh henteu ku duit, da teu dibelikeun mah kuotana moal jadi hiber teh video teh. Moal jadi napal dina akun. Bener tuh pemirsa, kitu we lah video nama tah kitu. Ieu mah saeutik pencerahan ka para pamirsa lamun hayang terkenal tujuanana tah nyieun video teh, nyieun akun teh. Lamun tujuanana hayang terkenal upload di TikTok, di snack video. Videona teh lamun hayang jadi duit videona uploadna dina YouTube. YouTube mah dihitung per detik teh juga TikTok. TikTok mah hayang boga duit teh kudu live gitu. Lamun aya nu nyawer, lamun eueuh mah nya lapar we beak kuota.